Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La haula wala quwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fatahu ya Alim ya Fatahu ya Alim ya Fatahu ya Alim. Urang neraskeun deui kana hancang ngalugot matan kitab Sapinah. Insyaallah ya penjelasan alit bagian aurat. Bismillahirrahmanirrahim. Al auratu ari pirang-pirang aurat arbaun eta aya opat. Auratu rajulin tegasna auratna lalaki mutlakon barina mutlak, wal amatu jeung auratna amat pisolati dina keur salat, ma eta perkara baina surati antarana bujal warukbati jeung tuur. Janten ari aurat teh aya opat bagian. Kahiji auratna awewe, auratna lalaki kalawan mutlak jeung amat dina nalika keur salat teh nyaeta antara bujal jeung tuur auratna dina nalika keur salat. Wal auratu hurati jeung ari auratna awewe merdeka berarti lain amat pisolati dina nalika keur salat jami'u badaniha eta sakabeh badana itu si huroh awewe merdeka. Ma siwal wajhi tegasna anu salian ma eta perkara siwal wajhi anu salian ti wajah, wal kafaini jeung dempal leungeun dua. Janten ari auratna awewe merdeka mah dina nalika keur salat teh nyaeta sakabeh badana salianti wajah jeung dampal panangan. Ari auratna amat mah nyaeta antara bujal jeung tuur dina keur salat. Ari awewe merdeka mah anu lain amat nyaeta sakabeh badana salianti wajah jeung dampal panangan. Wa auratul hurati jeung ari auratna awewe merdeka wal amati jeung amat ingdal aznabi deketeun deungeun deketeun lalaki anu deungeun anu geus dewasa, jami'ul badani eta sakabeh badana. Ari auratna lalak awewe merdeka jeung amat dina nalika deketeun deungeun artosna nyaeta deketeun lalaki eta mah sakabeh badana. Wa ingda maharihima jeung deketeun mahramna itu huroh jeung amat. Wanisai jeung auratna awewe ma baina surati ma eta perkara baina surati anu tetep eta perkara antara bujal warukbati jeung tuur. Sakitu wae, mudah-mudahan aya manfaatna. Hapunten tina sadaya kalepatan tina penjelasanana. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.